Itu mana itu? Ini dia jalan Sekarang namanya Paki Paki Salon ya sobat. Ini dia hasil dari makeover Paki Salon ya. Sangat bagus sekali ya. Cantik sekali pengantinnya, itu sangat serasi, cantik dan ganteng ya sobat ya. Ini dia pernikahan di Kampung Ciharus Sawah, ditemani dengan fotografer kita nih. Wes. Sarang di mana? sambil dia Di Cikajang. Fotografer namanya teh Saki. Saki. Oh, masih Saki fotografer. Hatur nuhun. Kita lihat lagi ya sobat keseruan kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la ma'budu illallah la ilaha illallah la maqluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siap Bapak Wali panganten sesuai sareng dawuh Rasul, manakaha au ankahalillah Bapak distahaqa wilayat Allah. Oke dina dawuhna innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mudah-mudahan niat sejak karena Allah disarengan ku pitulung Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Zawaltuka au angkatuka ala Allah bihi azza wa jalla wa isakum bima'ruf al-taslimu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidam jajang saikudi kaula nikakeun kanjeun kaintan rian binti Endal almarhum Sukarido ditikahna ku anjeun kalawan kanggo mas kawin ku emas 4 gram ditambih salat dibayar kontan. Tarima abi nikahna Bismillahirrahmanirrahim. Hai undang jajang Saifuddin kaula nikahkeun ka anjeun ka Intan Liyanti binti Endal almarhum Sukarido ditikahna ku anjeun kalawan nanggo mas kawin umas 4 gram ditambih ku alat sholat dibayar kontan. nampi abi nikahna Intan Riati putri almarhum Bapak Hendar umas 4 gram sareng ngalawan nganggo mas kawin 4 gram sareng ditambih alat sholat dibayar kontan. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa alika syukru kama yang bagi li jalali wajhikal karim.
palawargi sadayana sim abdi nyuhunkeun disaksian mayar mas kawin kapun bojo kumang rupi perhiasan emas seueurna 4 gram ditambih ku alat sholat abdi nampi dibayar mas kawin saroge abdi kumang rupi anu kasebat teme mugi-mugi sing manfaat maslahat kanggo abdi dunya rawa akhirat. Jazakallahu khairan katsir. Hatur nuhun Salikeula nih. Sungkem meula, salim meula, Neng. Tahan. Tahan sekedar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi akad nikah abdi janji kusalarasna hate gaul sareng bojo abdi anu wastana Intan Yanti binti Bapak Hendar almarhum ku jalan anu sae nurutkeun sakana sakumaha ganjaran agama Islam atanapi muasyaro bil ma'ruf.
sakumaha mah diunakeun mudah-mudahan si janten rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah salamina aya dina panangtayuman Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi ya, lihat sobat udah banyak sekali. Jajan teh Intan ya, urang gaduh kawajiban, pamengget gaduh kawajiban, istri oge gaduh kawajiban sesuai sareng dawuh Allah Subhanahu wa taala. Urang aoskeun ayatna. Udah ya, sobat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa bima anfaqu min amwalihim fasolihatu qanitatun hafidhat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi salatullah salamullah ala Yo sawerna kaca kapungkur hidup nyarangan hante aya nu nyarangan pada hidup sorangan ajaja nu jadi pokok pikiran nanging aya nama ujah dinten ieu kenging beban ujang ti pangeran kasih urusan di alam upayakeun kuduaan rumah tangga sing jadi jalan dunya kenging kabagjaan akhirat ridho pangeran opat rupa ciri bagja pikeun rumah tangga hiji istri nu salihah keturunan nu abroro campur gaul jeung nu saroleh rizki teu jauh ti imah didoakeun ku sadaya rumah tangga sing waluya berkah rizki paranya yuswa selamat dunia akhirat murahun kala-kala deh 1 2 mur aur kadieu kadieu 1 2 mur kadieu 1 2 3 Yeah.
Ya kene. Awur-awur deui. Menang teh. Ya. Nah, kene belum bae. Ya kene. Kita jiwa mereka kandungan.